Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Erdian Zai Julio di kelas 10 MIPA 3. Abdi bade ngawi ke kawi bahasa Sunda. Bahasa Sunda, bahasa Sunda, bahasa indung urang Sunda. Sapopoe kade lali sasauran bahasa Sunda ka indung jeung ka bapa ka lanceuk jeung ka adi sing tarapti bari hade budi Sasunda bahasa Sunda bahasa indung urang Sunda sakola itu deui sasauran bahasa Sunda ka ibu bapa guru ka sobat babaturan pangaiyatna hormat diajarna diajar bahasa Sunda diajar bahasa Sunda titenan dina kamusna na koran jeung majalah sing ngarti ulah salah resep temen maca buku Sunda diajar bahasa Sunda diajar bahasa Sunda titenan dina laguna apalkeun haleuangna sing bentes kalimahna resep temen ngawi lagu Sunda. Warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Erdian Zai Julio ti kelas 10 MIPA 3 bade ngawi kawi buih bulan. Bubui bulan, rai bentang, panon poe, bisa sate. Unggal bulan, abdi teang. Unggal poe, oge hade. Itu Ciburu laukna hese dipancing meredet hate ningali ngeplak caina eta saha nu ngalangkung unggal enjing nyeredet hate ningali sorot socana. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.